baheula beh ditueun baheula. Kacaturkeun aya hiji karajaan. Karajaan anu makmur, nyatana karajaan geluh. Dipimpin ku hiji raja anu wijaksana. Saha rajana? Nyatana Raja Prabu Barma Wijaya Kusuma. Ari Raja Prabu Barma Wijaya Kusuma teh ngagaduhan dua permaisuri. Dua. Kahijina? Anu kahiji nyatana Dewi Naganingrum. Saha ta? Anu kadua nyatana Dewi Pangrenyep. Ari Dewi Naganingrum mah anjeunna teh baik hati. Anu kadua? Anu kadua mah Dewi Pangrenyep sifatna teh iri jeung bareng hate. Dina hiji carita eta permaisuri raja teh duanana reuneuh babarengan. Bener saha? Reuneuh lah. Ari Dewi Pangrenyep ngarasa aya iri. Iri kumaha da pula? Manehna mung yen budak ti Dewi Naganingrum teh jadi panerus tahta. Hiji poe eta permaisuri raja teh ngajuru babarengan. Ari Dewi Pangrenyep ku alim teh eta budak ti Dewi Naganingrum jadi penerus tahta. Manehna nyieun fitnah. Naon da? Fitnah teh eta orok ti Dewi Naganingrum ditugerkeun ku anak anjing. Ya, anak anjing eta. Ditugerkeun ku anak anjing. Manehna ngadu ka raja. Raja, piraku anak raja ieu ti Dewi Naganingrum ngabijilkeun anak anjing. Raja ngambek. Manehna teu percaya budakna jadi budak anjing. Uluy Dewi Pangrenyep dipanggil ku raja. Kadieu eta Dewi Naganingrum ku raja dicarekan, diusir ti kerajaan, dihukum, da pedah manehna ngalahikeun anak anjing. Nya atuh eta budak anu aslina budak Dewi Naganingrum teh dipalidkeun ka Kalungan Citanduy. Isukanana eta budak nu dipalidkeun teh kapanggih ku Aki Balangantrang. Aki Balangantrang teh saha ulah? Aki Balangantrang teh saurang aki-aki. Aki-aki nu sok ninu hayam. Eta budak teh dibawa ku Aki Balangantrang teh. Diingu nepikeun ka gede. Tuluy eta budak teh diaranan Cium Wanara.
budak teh kacida ku pinterna, tangguh, kuat, manehna rajin, itu ayamna kabantuan si abah, bager, pinter, tur singen. Hiji poe eta cium manara nambihan hiji endog super, endog hayam. Eta endog hayam teh kuat ka mencang, endogna kuat ka super. Tuluy eta hayam teh diteteskeun jadi hayam jago anu kuat pisan. Tuluy we eta hayam teh digedekeun diingu, diadukeun sakampungan, salembureun. Jeung eta hayam teh sok meunang wae. Nepikeun ka eta berita kadangu ku pangeran raja di kerajaan Galuh. Eta pangeran raja namina Pangeran Haryang Bangga, nyatana budakna ti Dewi Pangerenya nu jadi pangeran. Haryang Bangga terkenal ku hayamna anu kuat, kapernah eleh diadukeun jeung hayam sahawean oge. Hiji poe eta si Ciung Wanara nyamperkeun ka kerajaan Galuh. Manehna nantang ka Pangeran Haryang Bangga ngadu hayam. Taruhanana satengah ti kerajaan Galuh. Tuluy we hiji poe eta hayamna Haryang Bangga jeung hayamna Ciung Wanara diadukeun. Diadukeun eta teh kula diadukeun di kerajaan Galuh, ditonton ku kabeh warga di dinya, ku masyarakat ditaronton, dapedah taruhanana setengah di kerajaan. Tuluy we eta hayam teh diadukeun, hayam Haryang Bangga sarua kuatna, hayam Ciung Wanara mung eleh. Eta kan hayam tuluy diadu tungtungna yang salah cenah menang pula hayam Ciung Wanara menang dina pertandingan eta. Ari Pangeran Haryang Bangga teu narima eleh, namun teh karajaanana kabagi dua jadi panerus tahta. Jadinya kaungkap kebenaran. Yen Ciung Wanara teh nah hapat mirip jeung raja ceuk masyarakat teh. Ieu Ciung Wanara nah anu meunang ngadu hayam teh beungeutna teh mirip jeung raja cenah. Jadinya kebenaran terungkap yen bapana Ciung Wanara teh nyaeta Raja Barma Wijaya Kusuma. Terjadi konflik perebutan tahta antara Pangeran Haryang Bangga jeung Ciung Wanara. Untungna eta kerajaan teh dibagi dua. Kerajaan Galuh teh dibagi dua. Bagian wetan dipimpin ku Haryang Bangga, sareng anu bagian kulon anu bagian kaler mah ku Ciung Wanara. Di wates ku Walungan Citarum. Jadinya eta
kasonai teh jadi saksi legenda Cium Wanara. Sakitu panginten cerita tina kendaraan Cium Wanara. Ayo urang tutup ku Raja Bandung. Nah, Raja Bandung. Sapun kasang rumuhun sampun kamahaan paraon kapal karuhun mugi hari mangkawidi kabujangga hampurana bisi gantar kakaitan bisi tali lempuh rucuk nyerang juga paninggalkeun pangusnahkeun lastari anu dipamrih cag tapi